entah jadi kieu PRT teh maksudna teh urang harek ngarundingkeun silsilah tempat eta teh teu aya di sini ternyata aya surat keun justru teh urang mah tadina teu ngarti urang mah Ieu mah kieu we atuh geus ulah seuring salahkeun lah urang teh pan eda kumaha ring sesa. Tah euna mah urang uruskeun we ka agraria. Bener teu? Ya, mohon mangga. Bos, geus sikat bos lah. Tama awak mana tiga bos dah. Ini tanah bagus juga nih view-nya. Kira-kira mau bangun apa ya di sini ya? Villa apa ya? Lain PRT, ieu kumaha sih masalah urusan keagrarian ya? Encak eta tembusana deui. Sulit setika agraria teh di mana? Maksudna sulit kumaha? Ieu mah kudu rada ieu. Oh, rae kamari pan PRT kesorangan sih bere duit peureunnan. Ini masih kene Jual teh nama ge sudah jual. Peminat mah aya. banyak duit dijual-jual ya teh PRT mah usaha ieu bieu. Maksudna ieu mau ieu teh. Bos, eta bos. Ku PRT dijual cenah. Jual dah. Ya aya anu urang sih teu aya masalah urang mah. Ketika aya peminat mah dijual urang mah. Tapi ieu anu sisah banda kumaha lalakonna? Geus aya mah urang jual, geus urang babadata dah jeung nu manehna jeung nu si Sahbanda. Tah, dah surat-suratna ge da pugu aya di dieu meureun tuh. Dibalik tuh aing macana oge. Ini surat-surat anu sabanda geus aya di PRT. Aya teh harita oge. Oh, terus kumaha enak jual PRT? Jual dah babadata dah. Geus teh urang jual. Oke, itu mah tapi tanggung jawab PRT ya. Tanggung jawab lah da. Mareunang duit meureunnan. Sabar teu. Pak, Haji nih. Ya. Ya kemungkinan ini saya ini semuanya jual deh. Oh, mau dijual semuanya? Iya, Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah saya. termasuk sama punya yang ini yang Yang mana? Yang Sahbanda itu. Oh, Iya. yang Sabana juga mau dijual? dijual Mau katanya. dijual, iya. Jadi udah ada perwakilannya PRT nih. Nah, itu Pak, ya kan? Baik. Boleh. Kalau mau semuanya, saya bayar semuanya. Tah lek aing teh boga tempat di dieu teh lek kabeh tah tepi ka dieu kamari cenah bejana mah geus diuruskeun nu aing teh tapi ti ka ayeuna can aya tembusan aing bingung ieu teu ngaweah henteu naon henteu ka aing teh maksud aing ku diajakan ka dieu teh lek maksudna sih baking aing lah lamun aya nanaon aing maklum pan mah cenah kamari bejana geus mawa preman ti mana cenah kitu. Justru lek aing maksudna lamun ketika aya naon-naon aing tulungan wayahna. Pokona si aya naon milu jeung aing we heula. Pokona tempat kabeh di dieu nitip we heula. Soalna aing loba pagawean jadi moal bulak-balik ka dieu gitu. Lek orang tinggalian tempat aing lek coba lek. Ieu budak saya di dari ieu. Ngerti aing ieu. Kayak lek. Iya rek naon ieu? Ya naon panggihan lek. Pokoknya siap-siap mah. Klitnya lamun ketika aya nanaon. Pokoknya mesti klit deui wae. Heuh. Panggihan aya mah. Hewan ieu mah euy. Ieu lamun ketika aya nanaon aing sanggup mah ieu. Rek, kira-kira tiluan ieu budakna euy. Ada dikit bahar gila tiluan kemang tenang ya bos dah. Terus anu kitu mah beres dah. Nah jadi gini Pak, ini kan punya saya nih. Semua punya saya nih. Kalau yang kesana kan batasnya tuh punya Pak Sahbanda. Jadi tolong jelasnya Pak PRT, PRT ini. Iya, jadi yang kesebelasannya punya Sahbanda, dia mau dijual juga dia. Oh, Itu semuanya. ini kalau yang sebelah sini nih punya siapa? Nah ini punya saya juga ini Pak. Saya juga punya saya semuanya hampir 5 hektar Pak. Besar juga ya? Iya, pokoknya Bapak beli sini nggak bakalan kecewa lah Pak. Soalnya pemandangannya view banget Pak. Mantap pokoknya Pak, mantap Pak. Iya. Tuh. Cek aing oge. Keun.
Ken, lah titik cicing ulah makan nafsu, tenang orang ngobrol heula. Ya, Ken. Iya jah, tah. Ieu si RT. Heula ulah makan nafsu cicing, urang ngobrol heula, ieu dami heula. Teh, iya kumaha tong jawab mah ieu teh. Teh sabanda nih. Kumaha tuh aing geus kieu euy. Ini siapa lagi, Pak? Ada orang marah-marah datang ke sini. John. Aing maksudna ieu sia kos mau paminat ieu. Arek dijual ya teh kabeh jeung nu aing. Ai RT kumaha ieu teh? Maksudna urusan kamari ieu pancan beres meureunnan. Teu balik. Ieu kos nama nu aing rek milih dijual kos nama ku sia ieu kabeh ieu. Ai urusan kamari kumaha jeung RT teh? RT deui itu. Ka dieu teh info-info acan ka aing teh. Heula, gedeung lek, tenang. Tenang kenting urusan kieu mah gampang lek, urang nguruskeun heula kabeh. Tenang, ketenang. Ih, aing boga aduh nyerakeun sama boga. Sia ada wibawa saeutik mah. Gagah gitu sia nyerakeun teu bisa gelut pisan aing bingung ah. Pan aing mah ngajual anu aing beuneunan. Nah, salahna aing ngajual anu aing. Si RT tanggung jawabna teh ka dieu sia tanggung jawab dieu. Ka dieu. Aing kumaha enak aing ku bos di euy. Eta mah kumaha urusan RT atuh mana-mana. Aing geus serius. Atuh eta mah wanianan make ek jual nu batur oge. Cek tadi nama ya teh aing teh. Pasti eta mah boga nyaun wae buat kawin aya kan. Eta kumaha mah urusan RT eta mah. Jadi kamulan aku nama eta sih. Bingung aing. Bos Jimmy tentang lu bentar ya. Bentar ya. Bentar Pak ya. Ini gimana ini urusannya? Saya nggak ngerti ini. Petakeun hang nyaho aing. Kamaraha sia. Terus sikat lek. Tuman. Memang kudu kitu lek. Sikat terus aing teh yang nyaho lek. Aing mau ikut campur, mau kudu kotor leungeun aing. Terus lek. Aduh, go. Aing siak. Sekali ngerakeun. Tenang. Siapa aing kudu turun tangan dewa sampai lagi wae. Masuk deui wae. Awas dah. Bagong. Bos, ya sikat bos lah. Kemalap nanti ke bos dah. Aduh, sikat bos guys dah. Ini. Saya tidak tahu apa-apa. Kok aing di sini kamu yang mau beli tanah saya? Ampun. Tanah saya mah tidak dijual. Ampun, saya enggak tahu apa-apa. Ampun. Antem lagi. Saya enggak tahu apa-apa. Antem lagi. Mau beli tanah saya, ampun. Hari ini sial banget. Aduh.